di zaman Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud keur di imah torojol tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Daud, saya abdi makhluk langit. Makhluk langit. Malaikat berarti. Muhun. Malaikat saya malakal maut. Masya Allah. Aya naon cek Kangjeng Nabi Daud. Dek ngabejaan tatangga isuk maut jam 9 tulisanana di Lauhul Mahfuz. Jadi karunya lantaran tatangga kakang ka Rasul ka Nabi bejaan nabe siap-siap isuk jam 9 maut. Oh, bagus cek Kangjeng Nabi Daud. Tuh, jadi Nabi mah kata tamuan ng malaikat. Daya katamuan ng malaikat mah malakal maut. Atuh Kangjeng Nabi pakai Jibril, Mikail, naramu pan ka Kangjeng Nabi mah. Kamu ngaji mah lah kajian malakal maut nya. Ngeunaheun katamuan ku malaikat mah. Hampang urang lamun kata tamuan ku malaikat lantarannya nama ku urang disuguhan dahar tara dahar. Suguhan nginum tara nginum. Disuguhan awewe tara nikah. Disuguhan tempat tidur tara sare. Hampang kata tamuan ku malaikat batu berat. Coba kata tamuan ku Haji Pendi. Engap. Engap kata tamuan ku nya nama. Masya Allah. Lengah bahasa etik. Bersih di imah. Lain di sapuan di bawah kabeh. Tah, iyalah Kangjeng Nabi Daud. Atuh malakal maut mah hiberdei ka langit. Kangjeng Nabi Daud gadinya kata tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Tuhan Rasul? Ieu mah dek ngabejaan we supaya siap-siap. Naon? Isuk maneh maut jam 9. Informasi di saha? Langsung di malakal maut langsung ningali di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Caknya aya di bejaan gitu mah tenang kula. Ya geus nuhun isuk jam 9. Geus beres. Isuk jam 8 Kangjeng Nabi Daud deuk nyaksian kumaha carana nyabut nyawa malakal maut. Jam 8 ya geus kadinya kieu bae. Ngobrol biasa. Ngadagoan waktu jam 9. 8, setengah 9. Jam 9 kurang 10. Kangjeng Nabi Daud 10 menit deui siap. Tenang ya kena. Geus boga wudu, geus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9 kurang semenit. Semenit deui. Ulah diajakan ngobrol bae keur zikir cek kieu ye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9. Datang. Jam 9 lewat 10. Encannya geus siap bae kieu. Ieu jam sabaraha cek kieu. Kangjeng Nabi Daud geus liwat ya. Terus datang ke jam 9 lewat setengah jam, setengah 10 berarti. Datang ke jam 10 encan maot keneh bae. Datang ke jam 11 masih can maot keneh bae. Cak Kangjeng Nabi Daud ngisin-ngisin aing bae. Malakal maut ngisin-ngisin aing bae. Wah, teu beres ya malakal maut ya. Geus kula pamit heula jeung kadinya kata tangan apa itu balik heula. Baliknya di imah kieu ngalamun Kangjeng Nabi Daud. Aing teh enggak bohong jadi enggak bohong. Apa aing nabi teh ada izin. Sedegeun sakampung geus nyahueun kabeh informasi ti nabi pan ieu mah. Bahwa si eta jam 9 maut. Isukna kapanggih jeung babaturan. Cenah paegan teu. Nyawa ieu teu kaharti cek cenah. Ja Nabi Daud berarti bohong, tapi ieu mah bohong cek cenah ieu. Aduh, Kangjeng Nabi Daud terpukul gede. Waduh, aing ieu kumaha lalakonna cek cenah. Coba tunggu 2 poe hirup keneh bae. Katilu poe, eledet Kangjeng Nabi Daud ngadoa. Gerokeun ku aing sia malakal maut. Langsung digerakkan, ya malakal maut ta'al hina. Ayo malakal maut kali ya. Langsung sursat. Ulah kieu boga pagawean ieu. Aing geus kabejaan ka ditu. Ti kamari jam 9. Ieu kan jadi bohong. Sedangkan pan aing mah ti loka
sombong paling nabi aing rasul ieu kumaha lalakonna hampura cek nyana hampura ieu kula ge meleset cek. Maksud meleset kumaha kamari kan di Lauhil Mahfuz aya jam 9 maot tapi begitu kula dek berangkat harita dek nyabut nyawa di Lauhil Mahfuz eueuh ngaranna ya otomatis banyak main cabut-cabut bae deh emang calo main ukur-ukur bae teu bisa ieu mah cek cenah urusanna kudu tepat eueuh tuh kuari di Lauhil Mahfuz teh eueuh cih cek Kangjeng Nabi Daud itu kumaha tuh tilok tiba heula ka karak ieu cek malakal maut sepanjang kula nyabutan nyawa karak ieu anu haju dihapus di Lauhil Mahfuz eueuh kieu ayeuna mah kula tetepan ditungguan ku tetangga laporan ente ka ditu ka Gusti Allah naon sababna eta jadi dihapus gitu cek malakal maut atuh ulah kula di dinya bae sih di dinya kan rasul iya tuh entah di dinya anu boga urusan unggul mampan informasi nanti ente tetep bae sieun ih ka Gusti Allah untuk nyatanya nu kitu mah sieun dirinya bae dah rasul entah aing geus ka ditu teu nanya atuh nanya malakal maut ka ditu jadi carekan ku Kangjeng Nabi Daud bu aing carekan bebeakan cek gara-gara mere informasi akhirnya langsung ya Allah ya Rabbi abdi munajat ka Gusti lantaran abdi mere informasi ka Kangjeng Nabi Daud Nabi Tuhan Rasul Tuhan hamba Tuhan nu dipake ka dedeh ka cinta ku Tuhan harita tatanggana jam 9 maot kukula diinformasikeun tapi ternyata ngaranna eueuh abdi bade tumaros ka Gusti naon sababna Gusti datang ka dihapus cek Gusti mun teu nyaho maneh kieu barang eta tetangga Daud diinformasikan maut jam 9 harita kenehnya na gegeraan ka imah adi ka imah kakak ka imah dulur silaturahmi menta hampura di samping menta hampura harta-hartana kunyana disodakokeun datang ka beak kabeh maka kula menghargai ka jelema nu silaturahmi ka dulur-dulurna ka tetangga-tetangga jeung karabatna bahkan nyana sodako hartana ku kaula dihargai ditambah panjang umurna bejakeun gitu ka ditu oh mun atuh siam atur nuhun datang malakal maut ka Kangjeng Nabi Daud ya Rasulullah ti Gusti Allah informasina eta tetangga anjeun kulantaran barang dibere nyaho jam 9 isuk maut harita keneh nyana silaturahmi terus hartana dibagi-bagikeun maka ditambahan umurna bakal panjang mentak jelema nu silaturahmi ditambah umur jelema anu sedekah balak-balakna cocoba-cocobana dipiceunan ku Gusti Allah ditambahan umur panjang bejakeun ku Kangjeng Nabi Daud Waalaikumsalam naon kula ira pae ya terjadi siapa kuari jangan kesajakan pae emang gunawan iya sebab nama begitu ente diberi informasi bakal maut jam 9 hari tepan terus ente non silaturahmi ka dulur-dulur kata tangga ka babaturan haju harta-harta dibagikan bener jadi Allah mere ka ente panjang umur bante panjang umur kan gitu ge harta geus beak kabeh itu bukan naon cek geus masalah nah iyalah jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur urang mah kuari adik di mana kakak di mana teu nyaho putus silaturahmi urang jeung babaturan putus urang mah silaturahmi baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sebenarnya nama pancuran nama tapi putus kata tanggaanana mantak sempit ya sahirup lamun urang jeung dulur teu wau ketika misal urang talaga boga dulur di pasar Kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar Kemis bener asana mah aya saha eta asana kakak itu keur dihurupan nyana dihurupan aduh asana
ndek aya nu nganiaya lah hade ge paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak tapi lamun silaturahmi mang lain boga adi di pasar kemis boga ngaranna Ki Umar kan asana nyana dek dianiaya Masya Allah ulah waka ditoel lamun aing can datang awas aing jadi kalang dadapan aing jadi kakana awas burabat pepan ka ditu tak eta kan silaturahmi nikmat jasa silaturahmi Assalamualaikum Waalaikumsalam je sia mau naon eta jeruk ya kak lah tanang di pengkolan hasimnya amis lah eta ku sakitu ge kan geus kakana geus luar biasa kan masyaallah ya adi aing perhatian anak pohara amat tuh kan ngeunang sabulan kakana pan ka ditu Assalamualaikum Waalaikumsalam mau naon da kak kopi nang di mana tuh kak aya orang Lampung lah yana tadi merek kopi kakak mah teu beuki ka kopi ieu bae dibawa ka dinya tuh kan bunga si Adi teh menang sebulan deui kakana datang deui Assalamualaikum Waalaikumsalam mau naon da kak rokok tah ngan ieu kakak boga maksud jakna maksudna tuh kak iya kakak boga maksud gede aja saya minta tolong we sabar itu tuh kak mau nanya mah 50 juta kelas santen 20-20 atuh yang mager eueuh nage gitu bae tuh oh atuh kak tuh bere 20 juta golosor padahal mah kamari merek kopi nama lah kopi Lampungnya hangit pan kopi Lampung tapi 20 juta nah itu berkat naon silaturahmi jadi geus dunia teh nilaina eueuh nanaonan ku silaturahmi mah urang jeung babaturan masyaallah 10, 20, 100 juta geges pokoknya mah perhitungan anak lantaran silaturahmi jeung babaturan jeung tatangga komo jeung dulur tetapi lamun urang jauh kadengekeun ku galede ge urang biasa bae saya boga adi boga di mana saya boga adi asana bener di Cikupa kamari ku galede adege saya kudu mana aing ka ditu nginjem duit menta janyana boga duit boro-boro aja rokok ge pahit sama mejeuna ku galede ge teh kos kitu mah teh kos kitu mah tuk datu lalaki bae lalaki hayang ka awewe teu pati bogoheun embung jejebris sakali meunang saminggu datang deui bawa jeruk jeruk bahugi lah mun cara baheula mah ini cek anak nate mak eta jeruk di mana nyaho teh ti eta teh merenya lagi teh ulah ditarima mak sayang satu kajen nyana mere ieu cek mana tah bahasa orang Talaga teh mere ieu tah mah tuh percis orang Talaga atuh beurang ada 2 minggu mere deui kacang itu budak bere-bere bae geus datang ka dinya liwat nanya doang biasa atuh nanya doang ieu sakitu kabelah dieuna mikir eta we budak sabenerna aing teu pati bogongan ku bagirna doang sakena masyaallah aya nu ku aing dipake ka bogoh bangunna pelit biasa heuh pelit aing bogongan pelit tapi ieu mah budak aing teu pati bogoh tapi ku barahan-barahan teuing masyaallah jasa mulai nyana dikira tuh ka ieu Bang mulai waduh geus SS-an ban ka ditu dapat geus teh rahasia negara lah eta ku bager beda ku bager aya jelema rumah tangga 1 tahun 2 tahun 3 tahun bagus jasa ka 4 tahun retak ka 5 tahun kumaha leuwih retak kunaon nambah pelit eta jadi bahaya pelit mah tapi kabelah itu bager boh pamajikan ka salaki bager salaki ka pamajikan bager salaki ge malah yang nyandung ya lamun datang ka imah dibagjakeun komo aja digebegan gitu sakumaha we butun tah ieu keur carita kos kitulah Kangjeng Nabi Daud nyaritakeun tentang malakal maut atuh urang loba sedekah mah batu terus panjangkeun umur panjang mah tah ieu kisal ban mantak panjang umur loba soya kok kajen kuku mah haji edi mah wallahu alam cak haji edi sok macem-macem bae
Haji Pendi ge lumayan nya sodakon mantap panjang umur ye. Asal lain menta-menta cabut 1000 kajoga di 500 monyet geus teu kadeulean. Ya Allah ya Rabb. Kiai asa teu kaharti cenah kula mah. Pan cenah umur mah geus dipatek ku Gusti Allah. Pan atuh bisa dipanjang gitu. Ieu nanya ka aing atuh. Jeta mah urusanna dongeng. Ngaju emang kos kitu ti dituna dongeng. Atuh teh anu neuk manjangkeun Allah, neuk mendengkeun Allah, neuk nanyana ulah ka aing ka Allah sia ka ditu.